Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bahasa Sunda atau pelajaran Bahasa Sunda. Sekarang materi tentang novel ya. Sebelum ke pembahasan, saya minta tolong bantuannya untuk subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Hmm. Di dia ayah peta konsep novel. Nah, novel di bahasa Indonesia novel disebut novel di bahasa Latin itu novelus. Kecap dina bahasa Latin teh awalna novus awal kecapna artina nyaeta anyar, maksudnya anyar nyaeta novel teh bener-bener anyar karena keluar tahun 80-an gitu kan. Dia dina bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa Indonesia nyata novel artinya carita rekaan fiktif anu wangun lancaran prosa. Maksudnya carita rekaan fiktif anu hayal nu ngawanun bahasa lancaran atau bahasa dina paragraf atau dialog. Nah, gitu kan. Dina bahasa Latin eta novela artinya sebuah barang anu leutik anyar. Nah, dia ngegambarkeun barang anyar anu leutik anu bisa dibawa ka mana-mana novel teh. Jeung deui tulisanna lumayan lah. Kecap awalna novelet. Nyaeta artina sebuah barang nu cukup panjang. Nah, di dia geus jelas pisan ya. Ngajelaskeun panjangna naon sih kecap atau kata dina novel eta. Leuwih ti 5.000 kecap atau kata dina novel. Geus jelas dina bahasa Italia ge geus dibentukkeun, geus bentukna anyar jeung detik geus digambarkeun tulisanna kecapna. Unsur-unsur intrinsik novel. Anu kahiji tema teh ide pokok dina cerita novel eta. Palakuna teh tokoh peranna dina novel. Pelaku oge aya 2, 3, 3. Eta antagonis, ditagonis, jeung deui protagonis. Nah, latar dina latar ge aya 3 eta latar tempat, suasana, rasa. Kaopat nyaeta gadur atawa alur. Alur aya 2 dina dina cerita nama alur maju, alur mundur. Nah, puseur implengan atau puseur sudut panjang, sudut pandang dina novel aya 2 sudut pandang dan makahiji kadua jeung katilu ngaran kan dina novel. Amanat pesan anu dipikeun ka penulis kata kumaha. Nah, ciri-ciri novel jeung cerpen beda dia dijelaskan. Anu kahiji nyaeta pelakuna leuwih ti 3 jalmi. Ciri jalmi jeung 3 jalma dina novel. Anu kadua nyata garuna leuwih kompleks atau leuwih panjang dina ceritana. Katilu nyaeta latarna 3 tempat, 3 suasana, jeung 3 waktu minimal eta ge masing-masing latarna minimal. Kaopat nyaeta kecapna leuwih ti 3.500 kecap. Leuwih ti 3.000. Upami cerpen mah teu aya pelakuna maksimal 3 orang, 3 jalmi, garuna
kompleks gitu kan. Terus tanah tuh mah hiji tempat maksimal 3 tempat gitu kan. Suasana gitu tilu suasana gitu kan. 3 waktu gitu kan maksimal lagi. Nah, kecapna ge kurang kurang ti 3.500 kecap. Dina telepon. Nah, Gadul, Nopel ya. Ya Gadul maju na A. Awak pengenalan. B. Awal konflik. C. Konflik klimaks. D. Penyelesaian. E. Penutup. Nah, itu dia kan. Bedanya dengan pola bolak-balik flashback tina plot novel. D. Berarti penyelesaian. A. Pengenalan. B. Mulai konflik. Mimiti konflik. C. Konflik klimaks. Penyelesaian 2. Yang kedua penutup nah ending kan ya beda ada kan jadi garun atau plot atur nuhun pisan ka sadayana tos sumping ningali channel bahasa Sunda upami abdi seueur kalepatan kahirapan dina ngajelaskeun materi bahasa Sunda bisi hilap komen like sareng subscribe nya na atur nuhun pisan ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.